Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra wilujengi kumaha daramang nuhunnya upami mitra-mitra dina danget ayeuna nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin. Biasa mitra-mitra Kang Ari teh bade pangdongengkeun mitra-mitra etang-etang nyarengan mitra-mitra anu nuju istirahatnya. Anak siluman, anak titipan siluman seri K84 ayeuna teh anu bakal kacarioskeun nyaeta wirehna Nyi Cici bade ngajuru mitra-mitra. Aduh panginten urang teh kedah ninggal upami Cici tos ngajuru mah nya. Nyi Cici teh bade ngajuru ayeuna teh di bumina Jang Santa teh tos rame. Aki Unen, Mang Omen, Mang Oro, Pak RT, Mang Koko, sadayana alaya ngarumpul nya. Supados teh nyangkolong tingkana waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der. Atuh sararea meuni rareuwaseun malahan mah Mang Omen ka jero, ari Aki Unen, Mang Oro jeung Mang Koko anger we cenah nungguan di luar lain naon bisi aya itu jeung ieu. Pan ari aya anu ngajaga di luar mah gampang, mun aya itu ieu teh karih ngabejaan. Nyi Cici panonna Burial buncelik siga anu dicekek atuh sararea ge wah meuni rareuwaseun reuwas lain dikieuna bikarsi cerik ngabangingik teu tega ninggali anakna anu bangun kacida nyerina. Pok sinini paraji nyarita, Cik Mangu pang nyokotkeun panglay ieu mah kudu diburan kitu cek sinini paraji. Oh aya nenek kek sakedap kitu cek Mangu. Kituna teh Mangu teh talangke gancang nyokot panglay. Terus eta panglay dibikeun ka sinini nyaeta ka sinini paraji. Anjing cing cungung babaung beki lila asa beki ngadeukeutan. Anu saterusna sinini gancang nampanan eta panglay. Anu saterusna eta panglay teh digayem ku sinini paraji. Terus sinini paraji nangtung bari ngabura-bura eta panglay nyata di jero imah tiap juru ge dipapai kabeh. Kituna teh bari mapatkeun jang jaokanana. Suling aing suling awi dibawa ka parapatan. Suluh awi suluh baseuh hurungna kacida hese ulah ganggu ulah jaya kasasama jalma anak jalma kuring jalma anjeun anak bangkong naik angkot naekna di jalan gede kituna teu make helm. Poma ulah jaya kaniaya ka kuring nyakuring anakna Siliwangi. Anak muning naik ojek naekna teu make sendal beteng buci truk babari bijil
brot lancar salancar-lancarnya perjel cak bikang eker sarena teu make baju katingali bujalna doso jerut turun kana lemah waras ati waras awak cecempeh jeung boboko dibawa ku mitoha bari amakna ti dibere duit jerut balik jerut datang anak mau eker jogetna bari teu pugu anak singa anak aing nyaing ratu singa kitu cek sini nih bari ngabura-bura panglai cerit nyi cici ngacerit bari aduk songkol atau sararea bingung kudu kumaha nulunganana Areo Aki Unen Mang Koko jeung Mang Oro keur araya di luar nyaeta keur ngajaga bisi aya itu jeung ieu anu teu kanyahoan harita aya nu ngagayabag hiji wujud anu pikasieun bokna panjang bari ngaring kewik panona dekok bari nyilih seuri katingali huntuna nu hideung atuh Aki Unen mani ngagoak sabab beta makhluk teh merong kasih Aki Unen Mang Oro Mang Koko sarua nampok koak sararea ngagoak gajeleng Mang Koko ngagajeleng kaluhur maksudna mah rek katepas nyaeta rek katepas imah tapi kahalangan ku Aki Unen atuh geduk sirah neunggar bujur Aki Unen awakna ti sungkruk kana taneuh atuh Aki Unen teh meni ngagoak aduh ari sia koro aduh anger sia masuknya masalah cek atuh dinu kieu mah motong bari heureuy kitu cek Mang Koko bari kituna teh manehna ugil-ugilan arek hudang are Mang Oro meni ngalaper kesang tiis meni ngorolok masihan awakna wer Mang Oro ngompol atau cai ompol teh kahandap kena pisan kana awak Aki Unen rewaseun sabab aya anu baseuh kana awakna Aki Unen gancang malikeun awakna pas malik puguh we atuh cai ompol anu kaluar tina kolor Mang Oro katampanan pisan ku baham Aki Unen meni rewas ari sia koro cik atuh ngompol teh sia teh ngomong kawas balon ya cai ompol meni hangseur kieu aing mah untung aing beuki sia koro kitu cek Aki Unen bari kukulutus aduh Aki ham naon sia teh ham kunyuk ham hampang hampro singa cereg sia teh ngomong teh kunyuk
Kitu cek Aki Unen bari kukulutus banget base ku Ciompol. Pura teka kenyot kujuk. Teka kemot ki hampura kitu cek Mang Oro bari anger awakna ngadegdeg. Cirihil eta makhluk anu pikasieun teh nyirihil bari jeleng ka luhur suhunan imah. Jang santa nyaeta luncat ka imah nyaeta kana sunan imah jang santa. Eta makhluk teh si horeng Nyi Kuntring anu ngadodoho orok Nyi Cici. Cek Nyi Kuntring eta orok Nyi Cici rek dipaling sabab Nyi Cici geus ngaheureuikeun manehanana geus ingkar tina perjanjian. Pan harita basa Nyi Cici menta pelet asian teh ka curug orok. Atuh ngadenge di luar anu ribut Mang Omen jeung Bah Juri gancang keluar. Omong ngadenge anu cing Cirihil mah, aya naon ki, aya naon kitu cek Mang Omen. Itu Jang Omon, Jang Omen. Duh, ya, aduh, itu Jojo mah Aki Bang Jojo lain Jang Omen Jang Omen Jo naon atuh ki sing bentes kitu cek Mang Omen pada nempak tunduk Aki Unen. Curig kitu cek Aki Unen bari nunjuk ka luhur nyaeta kana suhunan. Mang Omen jeung Bah Juri nempo ka luhur suhunan. Bener we di luhur suhunan aya anu keur ngajega bari awakna pikasieun. Bokareng kewek panon dekok bolotot bari semu herang ular gwir nempoan ka handap. Atuh Mang Omen meneka kerot. Jalang Mang Omen luluncat ka buruan. Bari kitu na teh hauk Mang Omen ngahauk ka Nyi Kuntring. Hei, Jurig. Sia nu ngaganggu ka Nyi Cici, Aya turun. Amun sia aya kawani. Kitu cek Mang Omen. Mang Omen teh ieu ngarasa sieun. Teuneng ludeng. Kitu na teh Mang Omen bari melak cangkeng. Atau Nyi Kuntring meni nafsu. Nyi Kuntring nafsu lain di kieuna. Cek pamikir Nyi Kuntring, ieu jalma wawanianan rek ngahalang-halang kana maksud manehna. Kitu cek pamikir Nyi Kuntring. Pare kitu na teh Nyi Kuntring turun ka handap. Pok Nyi Kuntring nyarita, "Hai, manusia." Rek naon? Rek naon siap pipin? Karena urusan aing. Kitu cek Nyi Kuntring. Oi, dasar curig jarian. Obong curig keur goreng patut teh sia. Ditanya balik nanya, kenyok. Ari sia teu disakolakeun, Justru sia anu nyieun masalah ka bangsa manusia. Tah sia teh eueuh gawe, eueuh proyek di nagara sia
hirup ngan ngaganggu ka manusia kunyuk goreng patut sio gitu cek Mang Omen bari tipe pelotot konjong sia nyingkah bisiku aing dikere gitu cek Mang Omen atau nafsu nyikuntring guys nafsu nyikuntring geus dekawawa jelang nyikuntring luncat gitu nateh bari narajang ari bangsa siluman mah mitra-mitra tuda nafsuna benten deui kukuna anu sareukeut arek ngarah kana peungeut Mang Omen heuk tapi Mang Omen rikat ngagiwarkeun awakna akenca heuk plos eta serangan nyikuntring ngakeblos heuk Mang Omen pereupna ngaheung rek ngahanca nyikuntring tapi menengan sakilat nyikuntring ngajaulkeun awakna kaluhur bari nyikikik seuri Keto teh nyikuntring bari ngajejekeun sukuna kapalebah sirah Mang Omen tapi Mang Omen kancang luncat ka tukang tapi nyikuntring nyusul tepus awakna ngalayang bangun anu hampang naker jelang Mang Omen luncat ngajauhan karek ge Mang Omen teh ngarenghap ya kanyahoan perep nyikuntring nyewuk arek ngarah kana careha Mang Omen tapi Mang Omen lep ngelok hiuk plos serangan nyikuntring ngageblos deui bari nimpugeun pereupna kana awak nyikuntring tapi abong siluman ngan sakilat nyikuntring ngajuralitkeun awakna nyikuntring lingas nyikuntring lingas pisan hese di alana awak Mang Omen geus baseuh cibreg ku kesang dadana renghap ranjuk ngahegak tandana capek jelang Mang Omen luncat deui pereupna nyewuk arek ngagedor banget nyikuntring tapi ngan sakilat nyikuntring ngagiwar kabelah kencah heuk plos serangan Mang Omen ngageblos barang ngajeng eta heuk nyikuntring nyamberkeun leungeun katuhuna kukuna nu paranjang arek ngababad punduk Mang Omen Mang Omen rikat ngelokeun awakna bari kituna teh malikeun awakna heuk lengan Mang Omen ngababad maksudna mah arek ngababad suku nyikuntring heuk tapi celeng nyikuntring luncat kaluhur atuh plos serangan Mang Omen ngakeblos Mang Omen kancang mundur bari basang di kuda-kudana teh kanyahoan heuk ramo-ramo nyikuntring ngaheung bangbaraan putbet kenca jeung katuhu kunta ganti jeleng Mang Omen luncat jeleng ka itu jeleng ka dieu nyikuntring terus-terusan undag-undag Mang Omen juralit Mang Omen juralitan boboan Mang Omen oge kagayuh ku kakuatan kongkorong anu timas ti nyimas gini kitu-kitu acan malen ge kongkorong sakti atuh lain kongkorong ti loak tapi kongkorong ti nagara siluman pamere ti nyimas gini teh kasaktianana ge lain kasaktian mode bangsa urang jelang Mang Omen luncat heuk pereupna ngaheung bangbaraan rek ngagedor poceli nyikuntring mendingan sujuralit ngalayangkeun awakna heuk plos kitu jeung kitu we anu tarung ragot tapi anger we duanana pada lingas duanana pada kuat duanana pada kesit duanana pada pelit ngan anger we dari Mang Omen mah atuh bangsa manusia taboro Mang Omen ripu aya nyikuntring mada siluman estuning siga anu rasa capek ningali kitu Bah Juri teh cecengeun Bah Juri gancang neangan regang awi pas kabenaran
aya anu saterusna regang awi dicokot terus dialungkeun ka Mang Omen. Jong Omen, yo lawana siluman korek patut kitu mah. Kitu cek Abah Juhri. Atuh Mang Omen teh rese kancang nyokot regang awi anu dibikeun ku Abah Juhri. Cerang Mang Omen loncat ka hareupeun Nyi Kuntring. Heuk. Eta regang awi dibubat pabit ka Nyi Kuntring. Nyi Kuntring gancang loncat ka tukang. Nyi Kuntring tega gabah dina nyerangna sabab Mang Omen nyekel regang awi. Ayo jurid, maju deui sia, montong kabur, montong lulumpatan. Kitu cek Mang Omen bari celang Mang Omen loncat nyerang ngababarkeun eta regang awi. Bener Nyi Kuntring siganu sieun ku regang awi teh. Nyi Kuntring loncatan ngahindar serangan Mang Omen. Hari tadi Mang Omen nu diserang, nama Nyi Kuntring anu diserang. Yeuk celeng, kitu jeung kitu we. Yeuk klebat, gilak. Yeuk deui ngabobas suku celeng ka luhur, kitu jeung kitu. Anu saterusna Mang Omen mundur ka tukang. Ari Nyi Kuntring sajongjonan mah Nyi Kuntring ngahuleng. Tapi teh lila ngahulengna teh anu saterusna Nyi Kuntring awatak ajianana. Tanpa leungeunna didorongkeun ka hareup ngarah kana awak Mang Omen. Barasat aya cahaya anu kaluar tina leungeun Nyi Kuntring. Eta cahaya lempeng kana awak Mang Omen. Heuk, eta cahaya nyamber kana awak Mang Omen. Barang eta cahaya rek nyamber kana awak Mang Omen, teh kanyahoan cahaya anu kaluar tina kongkorong Mang Omen mapag cahaya anu dikaluarkeun ku Nyi Kuntring. Barengan jeung eta Nyi Kuntring ngacrit awakna kakeunaan ku cahaya anu kaluar tina kongkorong Mang Omen. Nyi Kuntring awakna ajengkang ka tukang. Bari karasa panas selain di kieuna kumaha we anu diduruk ku seuneu. Bari kitu nate Nyi Kuntring ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat mabur jauh naker. Atuh musuhna geus sidik kabur mah Mang Omen gancang nyamperkeun ka sararea. Bari nganuhunkeun ka Abah Juhri. Aduh, nuhun Mbah, nuhun pisan. Aduh, lamun teu dipasian saran kitu, duka kumaha ya abdi? Duka kumaha janteuna? Kitu cek Mang Omen. Jang, ya eta mah aki Abah we boga pikiran. Oh iya mah tuh iya cing teh biasa pengalaman monyet cieun ku rarenteng sugan we juri ge itu teh kebeneran. Justru Abah nganuhunkeun ka Ujang kitu cek Bah Juhri. Keur kitu goar aya sora orok anu ceurik. Nyi Cici harita geus ngalahirkeun. Atuh sararea meni bunga ayeuna mah Nyi Cici geus ngalahirkeun bari salamet. Budakna lalaki, budakna teh meni badag, ngan teh di kilo ditimang-timang ku maparaji cenah ieu mah kira-kira kana 2 kilo 8 on. Padahal mah ditimang heula nya murang kali teh. Jadi kapungkurna benten. Kadang-kadang dibayang-bayang oh iya cenah ieu sekian kilo. Jang santa meni ajrag-ajragan bakat kuning bungahna anu geus puguh. Atuh geus puguh Nyi Cici ngalahirkeun mah sararea meni ngemplong bungah lain dikieuna tuluy sararea ngariung di tepas imah. Kabeh ge can wani ningalkeun lainna naon bisi aya itu jeung ieu. Sararea ngobrol bari ngabako bari ngopi sayaya isuk-isuk seep waktos.